Assalamualaikum, sampurasun, kumaha damang. Alhamdulillah pamidara mangma. Barudak dinten ayeuna teh pelajaran bahasa Sunda kelas 3 anu temana masih mikanya sasatoan sareng mikanya tutuhan. Yuk urang kupingkeun. Barudak sampurasun, kumaha damang. Alhamdulillah. Barudak dinten ieu teh pangli sareng ibunya tinu episode katilu. Kang mandi kamari urang potong libur naon cobi? Tah eta libur pemotongan hewan kurban. Nah, kanggo materi ayeuna masih nyambung sareng hewan kurbannya, tapi hewan ayeuna mah teu kere dikurbankeun. Tas naon atuh? Kanggo dinten ayeuna ibu bade nagih tugas kamu kali. Pasti emut henteu pelajaran ibu anu 2 minggu kapengker. Nya eta mikanya sasatoan atanati mikanya tutuwuhan. Hideung geus kadara mah teu acan tutuwuhanna atos mulai melak teu acan. Waduh, teu acan. Oh, aya oge anu atosnya. Alhamdulillah. Mangga anu parantos mikanya sasatoan bade sabangsaning, sabangsaning naon nya? Kucing, domba, gajah atau naon wae lah mangga. Sok ku hidup dipotokeun. Ibu abi mah atos miara ucing, maraban ucing, ngaibahan ucing. Sok ku hidup dipotokeun. Nah, ibu abi mah teu miara sasatoan tapi tutukan. Malah tangkat cenik. Osok disiram, dipupuk, dugi katumbuh. Mangga ku hidup potokeun nya. Upami tos dipoto, kintun ka ibu. Pamitos dikinten insyaallah ku ibu dipasihan nilai insyaallah jempol sadayana. Oke? Upami atos ngempalkeun tugasna mangga dikintun ka ibunya. Tah, kanggo dinten ayeuna sakieu wae pertemuan sareng ibu. Mudah-mudahan hidup tos miara tutuwuhan, miara sasatoan teh janten amal ibadah kanggo hidup. Tah, salajengna ibu bade unjuk lah kumargi waktu satu sehatnya. Mangga engke tepang deui tinu episode selanjutnya. Ku ibu diakhiri wae ku doa wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.